kami moal bisa mawa muntas kana ihdinas siratal mustaqim menuju kana ridho Allah Subhanahu wa taala surga anu ditereskeun pinten berlian kumaha urang coekeun kitu bae Bu gampang teu bisa ngorona aya nu sira dijian aya nu suku dijian dijian sira akrobat aya ngaranna nu paling aya teu nama salehkah deui ka sabab budak sabab useun neraka jahanam naudzubillah min dzalik ieu mah ukur aya ngani aja muntas kana naon Pak kana siratal mustaqim teh dihiap dipae ku masjid al-muqarrabin oh nggak urang hirup beralam di jannah keur cipaduna osok remen ngamakmurkeun masjid muga-muga sing jarana sadayana diajak ke masjid al-muqarrabin nepi ka hadirat Allah Subhanahu wa taala kumaha utara ngamakmurkeun mesti diajak teh tadi dicuekeun emang enak dicuekeun tidak sama sekali dan tengenah kamu dicuekeun jika ibu wek dia jika bapak wek dia namu ikut teh teh namu ai nu boga iman teh cicing we teu nanya teu naon ngeunah teh beuneu kitu ke ngeunah ke ibu teh namu ka masjid namu ka Allah Subhanahu wa taala dicuekeun kudu gadona raos aya deui namu tapi namuna kudu ngakolongok petang teng-teng itu kan ieu masya Allah siga boga imah ari anu boga na cicing kieu ningali pantes teh Bu disuguhan mah ibu namu ya dah kamu misaha eta nu gaduh kumina mah cali dina kursi ibu na punten penting ninggalian foto kali itu ka dia masya Allah sugan bawa ada naon teh jelema teh keheuleun pasti nagan boga naon teh Bu semoga bumi negara percis bisa kurang itu ke Allah Subhanahu wa taala namun teh sing naon atuh ka Allah teh sok diajar bener wae mah namun teh sing naon ka Allah teh sing sopan keur pangajian ngobrol wae di masjid eta teh ngobrol wae NTR nunutan tua wae ribut kumpul dinya masya Allah nu gaduh bumi nama masya Allah ibu bapak nangaran ngobrol wae di masjid rek kumaha syukuran ku Allah rek kumaha menang aya Allah ari ngaran wae mah artos teh Bu nya mah teh kudu sopan kudu sopan menghadap saha teh menghadap Allah Subhanahu wa taala bae urang ajin aku teh sopan heula pertama adab heula pertama khusyuk pertama ieu mah kumaha masya Allah ya karim Allahu akbar segala katen pohon dengan kunci kapangi leungit HP pohon dan kapangi keur naon keur salat Allah HP teh kecilihan Allah kunci pada dirinya dikirim ayeuna saudara nyarangkeun aslina kitu teh aslina kitu namun eta teh kasaurang teh tapi hatena malawan ka Allah halo sulang cileung keur namu ditaros ku Allah ti kalakieu ka itu ka dieu hate para kayangan kaluar halo jasadna ngarep kana tembok karena aina antel kana pangos itu dan sok sengaja hidup di besar-besar tarangna tapi hatena kabur marakayangan jauh di Allah jauh di masjid badannya jasadnya mengapal di masjid ibu bapak dimuliakan Allah Subhanahu wa taala fawailul lil musallin yang minum itu diancam dina neraka depan fawailul lil musallin yang minum itu teh sahur yang minum itu teh poho salat masalah tapi dina
bantuan sampai sholat tapi aya dina neraka. Sholat tapi teu diterima ku Allah Subhanahu. Dakongan urangan tesokan siga ibunya diakeun ayeuna tacaroge angeun akan api ayeuna sok balik jumahan ibu karena Allah lillahi ta'ala dengan cara tesokan nyodoran anu jadi salakina cik bakal didahar bakal dituang eta angin walu eta angin kaca lamun nyodorkeun anak secara sok kumaha aku ibu di dapur usum ayeuna halo doa reda umsra kadang begitu salakina kadang assalamualaikum anak ayeuna naon ibu teh anan walu teh anu geus asak atawa ngan kacang anu geus asak disodorkeun ka saha anu jadi salaki tapi teu sopan nyodorkeunana make make bajuna ge baju geus naon kadang-kadang ayeuna dasar-dasarna geus soe KKS bau keos Alexia itu bapak mau dimuliakan ku Allah kadang-kadang cara make naon pisan cara make dasar pisan tinggal naon utang naon boleh ngejok koneng dengan naonan oge kancingna ge mere ayeuna angeun imsreung Masya Allah dikersakeun ku Allah Subhanahu wa taala pohena aya salehona jawaban eta anu walu kadang-kadang tangan kaca pertanyaan simpuri tidak hafal tak bisa lagi anak sama masak tapi tidak harus jadi salah sholat tapi tidak diterima Allah Subhanahu wa ta'ala sababnya kesopan jadi tua jangan cara daya naonan itu padahal kurang kasih makan baik ya. Kaharep tapi apa? Oh, lu bakal dimuliakan ku Allah. Teu diterima, teu dituang anu janten cara eta teh berangkat dina eta heula sok-sokan sakeun menghadapi saha, menghadapi saha kok menghadapi saha Allah Subhanahu wa taala. Tuh, dimuliakan ku Allah Subhanahu wa taala. Kok sok kurang itu para kayangan kan salat Allahu Akbar hati ke mana? Kamu kurang hati ke keluar, hari ini buru-buru lagi antap. Allahu Akbar. Akbar depan mahana orang. Maha agung, maha gede, maha besar. Salian dia sama kami di Tuhan. Ayo, tapi oke saliannya nama Pak. Saliannya Akbar Allahu Akbar. Takbiratul ihram. Takbiratul ihram. Diharapkan senang lupa ngobrol ngopi di dinya diharapkan ini mah imam dehe milu naon milu dehe imam batuk milu batuk berbaik atau mabadula makolot mabula aya kita saware aya kudu rusuk naon tak rusuk penting sok datang imam dehe milu naon milu dehe masya Allah imam nagulai milu naon milu aya di dia Allah di dia pada di itu mah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini jeung torek itu, anu torek kan tengah denge. Oh. Ini jeung tengah denge. Oh, torek ya. Anu torek ngarek mun ka manehana. Manehana heula eta hikmahna Rasul teu bohong. Lamun heula keur salat Bapak, kudu ditutupan pada teh Pak. Lamun urang heula keur salat wayahna kudu dinaon? Kudu ditutupan. Pandangan kubur, pandangan air kencang tutupan. Mau sholat subuh bahaya. Ibu bapak dimuliakan ku Allah. Nutorek cicing dia, anu biasa dia nuker helai ya. Ku sabab teu ditutupan kang naon anak? Helaina. Si juru mana ada nutorek Pak. Oh, anu keur helai. Dikira nyebutkeun angin, padahal si imam can naon? Can waladali. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin dan sepertinya mulai ke simamut arek takut korek dan pujurupanan dasar dalam kurang arek gadinya calawak helai calawak badan sopana gawe aja patebi kuawas helai kareret sudah teh amin lain nyebut amin anu sorangan mang tarikna amin padahal can wala dari maka ulah nyebut naon bawakan nyebut amin. Padahal Rasulullah itu bohong dalam bisa. Ketika orang lain imkan naon,
tutupan keur salat oge tutupan kupanana lain kusuku kunaon kupanana hese kusuku mah baca nah itu Bapak Nabi muliakan ku Allah Subhanahu wa taala kembali deui hasil tina daripada usul teh salat orang kasing miraj sing aya peningkatan ulah cacing we dina hiji sing naik kana dua sing naik kana tilu insyaallah ulah marakayangan we keur naonana keur salat lamun ibu inget ka ditu lamun bapak inget ka ditu tarik deui eta pikiran teh bataskeun teh kana mana Allah keluar deui tarik deui kitu jeung kitu usaha urang teh eta faedahna teh ibu rasa ulah dituturkeun si eta teh pikiran teh gimana Allah apa kasuku oge anjir si eta mah dengan kitu supana teh keongeun dibaca segala macam Allah Allah sasadana lamun gambarna ayeuna kubah eta nu kitu teh ulah dituluikeun tapi kudu dikembalikan ditandikeun deui si hate ingetkeun ka saha ka Allah Subhanahu wa taala artos teh Pak artos teh Bu bersolat teh jeung nu kitu lamun hate urang keur malaweung keur marakayangan kaluar marakayangan teuing ka jero hate urang keur kaluar tarik deui ingat ka saha ka Allah kaluar tarik deui kaluar tarik deui kitu jeung kitu eta khusuk ngaranna lain anu ayeuna khusuk teh ayeuna nu ngobrol teu kadenge nu ngaliwat teu katingali lain anu kitu maka beureum hayang khusuk ge baranya masyaallah bismillah bari beureum wae nya masyaallah anu kitu nu ngobrol teu kadenge nu ayeuna ngaliwat teu katingali nu kitu mah lolo jeung teh ore anu khusuk mah biasa anu ngobrol ka naon kadene anu ayeuna naon mah ngaliwat katingali kan ulah kitu tuh Allahu akbar ieu si eta ngaliwat deuk mana sih eta teh masyaallah deuk make baju tuh ya Allah dari itu tuturun tuh masyaallah ulah patarik deui ka mana efek deui ka saha ka Allah Subhanahu wa taala apaan salat teh dina sila beres teh salat dina naon sila tarik sila pantau teu pantau silatna salat teh kudu pantau silaturahmi jeung sahabat Allah Subhanahu wa taala ngan salatna kada kudu naon Pak Bu muliakan Allah kudu naon salatna kudu ayeuna khusu alias ingat ka saha ka Allah Subhanahu wa taala sakitu rukunan catatan dulu Bapak dimuliakan Allah kamu seberapa setengah 11 biasanya sok jam 11 jam 12 silaturahmi simkuring insyaallah jadikeun dina rahmat dengan doa Allah Subhanahu wa taala nya sakitu ibu Pak salat tingkatkeun dimirajkeun ulah cacing wae dina hiji insyaallah pawawan balik mimna makbiro sina oh deui baro sina saada bener jimna jihad tapi aya deui jana terus dana pohon deui dana teh betul mukmin kendaraan jalani mukmin alhamdulillahirabbil alamin titip ka sadayana ibu bapak nu dimuliakan ku Allah Subhanahu wa taala urang sadayana urang doakeun sing saroleh ieu sing sareha bapak-bapana sing saroleh bapak-bapana sing saroleha bapak-bapana sing ayeuna balageur insyaallah putrana oge balageur bapak-bapana kakase putra-putrana sing karasep tohir batina ulah kolotok nah diudak jeung berun kalau mau ngaji daun cicing dibudak batina di jurung-jurung ulah gitunya moga-moga orang kali kita dina dasar-dasar urang sadayana nya sing ayeuna ngajaran ilmu manfaat masyarakat anu poe ilmu agama nya ulah enak kita di zaman kiwari loba budak nu teu ngaji kana ngaji api
cara lalajo gradi zaman kiwari loba budak muda ngaji api-api secara lain ngaran pok TV tapi masih hati-hati kadere tinggalkeun ngaji besi teu boga ngerti ngarti dasar agama ilmu para ulama mun tanpa ilmu ulama eta jalma sigado alhamdulillah tanpa ilmu para ulama para jenengan para ustaz hidup kurang bisa seperti ke domba balhum adol bahkan sasar alamat nanti domba sapali para sepuna mun putra kadol ngajina daya tanggung jawabna itu di zaman bener teu ayeuna loba dedeng parudak ke sekolah komo mah aya video kana ngaji jadi keun muda-mudi mah ngetop mana aya bios komo aya selek pop ngaji mah jadi kaset tuntunan jadi tontonan jadi tuh ayeuna geus kanyataan urang barat itu jurusan neteu tuntunan jadi tontonan jadi ayeuna geus kanyataan urang barat itu jurusan itu jadi naon ceulingna make naon lalaki itu calanana di naon nanaonan eta teh modern eta teh nanaonan gaul nam gaul teh gaya urang leuweung nya ora sing saroleh nya bapak dimulakeun ku Allah Subhanahu wa taala. Sakitu nu kapiatur insyaallah mudah-mudahan di lain kesempatan di gelombang anu sami urang sadaya biasa katepan deui Pak Amprok jongok deui dina kaayaan sehat wal afiat dohir sinaran batin. Kanggo doa disimpuring disangakeun we deui ka Wibex Mr. Cemen eta bapak pengatur acara. Namun di itu mah bapak canoli teh lain ngocoy tina ceuli. Bapak pengatur acara beri waktu alhamdulillah anjeunna atur nuhun Kang hakikatna Allah Subhanahu wa taala simkuring bisa silaturahmi bisa ngadeg kayeuna ibu bapak ahli pangaosan sadayana. Amun teu aya anjeunna simkuring moal biasa ka dieu moal biasa ayeuna naik cicing itu tadi. Jadi bere waktu mah kitu mah naik. Alhamdulillah atur nuhun Kang sing sararehat sadayana nya. Tukang sosok sami sing sararehat panjang umurna barokah umurna sadayana we mobil khusus kampung Cipariuk sadayana moga-moga sing diraksa diapi dijaring ku panglaksana Allah Azza wa Jalla budak pangampura rek ku paridho Allah Subhanahu wa taala semata-mata amin ya Allah ya rabbal alamin jauh tina penyakit horor wah wah betul Impak satu kaca-kaca usirna kumplek-kumplekan mun pidato panjang-panjang teh mustamina sok lelemu dan numpak satu kaca-kaca jalana dudugan mun pidato panjang-panjang teh beuteung sok kukuru bukan kusabab kukuru bukan sasakuna piratur bila taufiq wal hidayah wal rahmah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku